hati ieu meniperi saprak aja sahili mulai di akal kudu kemana kudu kasaha yang kudu kumaha kadu kerasa kukuh diterima saprak ieu cinta jeung ieu rasa teu bisa kasasahan nepi ka ayeuna ku berat ngacidahan sok sanajan hati ieu sanerima tapi dalam di kumaha urang geus migulian kudu kamana kudu kasaha jeung kudu kumaha kadu kerasa nu keukeuh teu ditarima saprak ieu cinta jeung ieu rasa teu bisa kasasahan nepi ka ayeuna ku berat ngacidahan sok sanajan hati ieu teu narima tapi dalam di kumaha panjen geus milih kuliah aya dua rasa cenah ayo keluarga besar ayo masih panganten Ujang Stefan sana ibarat tahan kotor seker nyambuna deui anjeun ugaran hutan hati tinggalkeun tapak kaperi amukti aya amukti deui gading anjeun datang deui bawa asih utos mari anjeun ucap sarebu hampura bade berubut cisoca kuring teu bisa nyarita kaperi masih karasa duri oge ka cinta kasalira masih aya kuring kasiksa kudu rasa nu beda kudu kumaha disambung deui da puguh puguh berat kuring kasiksa kitu kumaha panganten anu bager deui alalagon cinta nu karadapan naha betrudeun kana pikiran
disambung dari dapuku nyeri dilepas pegang dapuku berat kuliah siksa itu kumaha kia kumaha lalakon cinta nu karadapan naha betrunan karena pikiran kuring siksa gedak kumaha aya mantan cinta cenah. Ayo nomor dulu mantan cinta. Bahala aja bicinta, ayo nasi gadung iwang, padahal orang bahala apan kungsi mika cinta. Padahal ulah sakit, ulah suka kuku nafsu, nasib masih apa tahu suamimu jadi milikku. Mantan cinta, urut saha. Mantan cinta, bila saha. Coba, ayo celana ngaduh lagu mantan cinta. Keluarga besar ayu, wajah pajak. Wasik. Padahal orang bahala apan kungsi mika cinta. Padahal ulah sakit, ulah suka kuku nafsu, nasib masih apa tahu suamimu jadi milikku. Mantan cinta, mantan cinta. Terima cerah. Coba ada ayu-ayu. Coba lihat adikku, ada seorang pemuda, oh kabarnya si dia ahai jadi pacarnya. Rambut model keribo, pakaian sungguh rapi, oh bahagia. Mas disawer lah Mas disawer. Ay, nuhun Mas. Coba Deui teh Mas. Deui teh Mas. Aya teh Mas deui. ayo pura-pura jalan
cinta deui. Si dia mendekat hati tak karuan, tubuh gemetar kala berkenalan. Pandangan pertama aku jatuh cinta. Coba lihat adikku, ada seorang pemuda